Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, hatur nuhun pami daramang mah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan dipasihan. Kesehatan sareng salawasna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sareng rerencangan hidup nu aya dina kaayaan teu damang, mudah-mudahan enggal damang. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina dinten ieu hidup baris diajar ngeunaan istilah kasehatan. Salaresna istilah kesehatan teh tos sataun kapengkernya urang sering nguping. Nah, urang sering nguping istilah kesehatan dina anu patalina sareng panyakit nyaeta COVID-19 nu ayeuna masih keneh ngagalaksak di negara urang jeung negara-negara sejenna. Tah, langsung wae urang pedar materina. Titenan kalimah-kalimah di handap ieu. Nu kahiji, dokter kecil dilatih sangkan parigel miara kasehatan. Nu kadua, balukar tina barang dahar tambarakan manehna nyeri beuteung. Nu katilu, ku haseup rokok urang bakal ngarasa eungap. Tah, kecap dokter kecil nyeri beuteung jeung eungap mangrupa istilah kasehatan. Naonnya ari hartina istilah kesehatan teh? Istilah kesehatan nyaeta kecap-kecap nu aya patula patalina nu aya hubunganana jeung kasehatan. Nya upamana wae ngaran panyakit. Tah tadi Bunenden tos nyebatkeun hiji nyaeta corona atau COVID-19. Terus jalma nu boga pancen dina bidang kesehatan. Tah eta teh masih keneh kaasup istilah kesehatan. Terus rupa-rupa barang pikeun nubaran. Terus aya oge istilah kesehatan ngeunaan patempatan anu aya patalina jeung nubaran jeung sajabana. Nah, selain eta nya anu disebutkeun 3 kalimah nyaeta nu tadi dokter kecil nyeri beuteung jeung eungap, aya oge istilah-istilah kesehatan anu liana. Tah, urang titenan 10 contoh istilah kesehatan di handap ieu. Anu kahiji aya ateul. Ateul teh naon nya? Nyaeta rasa getek. Geli nya penyem atawa nyeri dina kulit nepi ka hayang ngagaro lantaran kaantelan jaram. Tina sasatoan atawa merang hileud. Gatal kalau bahasa Indonesianya. Nu kadua balideg nyaeta ngirung lantaran rek salesma. Pindeng atunya. Nu katilu barusuh. Barusuh teh nyaeta hartina kasakit dina baham. Asalna carenang tuluy borok lantaran panas beuteung. Sariawan atunya bahasa Indonesia nama. Nomor 4 cacingeun. Nyaeta kasakit nu dilantarankeun ku cacing dina jero beuteung. Tah biasana cacingeun mah bararegang nya lantaran kuduna nutrisi nu kudu diserap ku awak urang teh kalah di serapna ku si cacing. Bahasa Indonesia nama cacingan. Nu kalima daging jadi. Nyaeta kasakit nu dilantarankeun ayana daging nu jadi. Tah bahasa Indonesia nama tumor. Nomor 6 geringan. Nyaeta mindeng gering ririwit atawa tik-tik brek nya geringan teh mudah sakit. Nomor 7 gudawang. Nyaeta raheut nu gede tur muka. Ini luka ya, untuk luka. Terus nu ka-8 hareeng. Nah, awak ke budak rada panas nandakeun gering. Hidup masih kenehnya sering hareeng, panas atuh. Nomor 8 jangar, nyaeta rieut sirah terus-terusan. Nah, pusing. Nomor 10 ngararey. Nyaeta rasa ting sariak dina awak lantaran capek, teuing atawa rek katerak sakit influenza, panas dingin biasana ya. Bahasa Indonesianya ngararey teh. Tah eta 10 contoh istilah kesehatan. Salurusna seueur keneh nya istilah kesehatan anu sanesna. Tah ayeuna mangga buka buku diajar bahasa Sunda keur kelas genep SDMI
sapertos biasa kaca 117. Prak lengkepan ku hidup kecap-kecap ieu dihandap anu mangrupa istilah kesehatan. Ayeuna mah urang eusian babarengannya dibahas babarengan. Urang ngabaso ieu ngabahas soal. Anu kahiji A ngaran panyakit naon wae. Di dieu contona tipes nya anu nyerang beuteung, kolera. Nah, sami eta oge. Terus naon deui penyakit nu sanes? Nah, contona ayeuna corona atau COVID-19. Terus naon deui? Salesma nu babari nya pilek. Terus naon deui? Kasakit nu lain. Oh, nyeri huntu. Nah, nyeri waos. Terus naon deui? Tadi hareeng. Nah, terus naon deui? Migren jeung sajabana. Nomor B, jalma nu boga pancen dina bidang kesehatan nyata sawae dokter, terus suster, terus bidan. Nah, nya boga bantuan ibu-ibu rek ngalahirkeun, terus naon deui? Mantri. Nah, mantri mah nu ieu ngubaran di puskesmasnya. Terus naon deui? Istilah keur jalma nu boga pancen dina bidang kesehatan selain eta dokter, suster, terus naon deui? Tadi mantri, terus naon deui? Bidan. Nah, jeung lain sajabana. Nomor C. Oh nya, nomor B aya deui barudak. Apoteker. Nah, anu masihan obatnya di apotek eta oge aya patula patalina jeung istilah kesehatan. Anu C. Rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran teh naon wae? Pil atunya sanes paranti ngepel kade. Pil. Bahasa Indonesia bahasa Sunda nama pel. Terus naon deui? Perban. Nah, terus naon deui? Rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran teh ieu naon teh? Lamun ieu mah dina bahasa Indonesiana puyer nya. Nah, serbuk geuningan obatna. Terus naon deui? Nu aya patalina rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran ieu naon teh? Vaksin nya. Nah, terus aya naon deui? Oh ieu obat anu bentukna ieu sirop. Nah, terus teh sanes sirop marjan nya abong enak sekedap di bade sasi saum emutna teh kana sirop marjan we. Teras barang nu bisa dipake pikeun ngubaran selain pel, perban, puyer, terus teh tadi teh naon? Sirop, nya obat nu bentukna sirop, terus vaksin jeung lain sajabana. Talah. Nomor D, patempatan nu aya patalina jeung ngubaran. Bisa klinik, bisa apotek tadi, rumah sakit nya, rumah sakit tos puguh lah nya. Terus puskesmas nya, puskesmas. Nah, atau napi PKM mah. Tah, eta istilah-istilah kesehatan anu aya patalina jeung ngaran panyakit. Jalma nu boga pancen dina bidang kesehatan, rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran jeung patempatan nu patali jeung ngubaran tos dibahas dina buku paket. Ayeuna tugas keur hidep prak teangan 10 istilah kesehatan jeung hartina. Nah, dina bahasa Sunda atunya di internet seueur pisan nya babalatak hidep mangga teangan 10 istilah kesehatan jeung hartina dina bahasa Sunda nu aya dina internet. Tah, punenden terus masihan contoh. Contoh di dieu aya istilah kesehatan nu aya hubunganna jeung panyakit nyata kaligata. Kaligata teh naon hartina? Nyata penyakit kulit nu asalna tina gateul-gateul nu timbul sawaktu keuna tiis atawa pangaruh dahareun nya. Kaligata bahasa Sunda nama. Tah bahasa Indonesia mah apa gatal-gatal we disebutna. Jadi kaligata mah penyakit ateu ararateu anu bisa disababkeun ku hawa tiis atanapi ku pengaruh dahareun, alergi nya, alergi tina tiis atanapi tina kadaharan. Eta contona hidep prak teangan 10 istilah kesehatan nu aya dina bahasa Sunda jeung hartina nu aya patalina jeung anu opat ieu ngaran penyakit bebasnya. Terus bisa wae jalma nu boga pancen dina bidang kesehatan atawa rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran jeung patempatan nu aya patali jeung ngubaran. Nah, panginten sakitu wae materi nu tiasa Kubunenden pedarkeun ngeunaan istilah kesehatan. Mudah-mudahan hidup tiasa paham materi ngeunaan istilah kesehatan anu atos Kubunenden pedarkeun tadi. Hapunten
Nah, pami aya kalepatan, hatur nuhun kanggo perhatosanana, pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.